SMP Negeri 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, saur sanges nyiksa baturna. Satu Lina kaungkap yen palaku utama nyaeta MK, murid kelas 9 SMPN 2 Cimanggu, sementara eta korbanna nyaeta FF adik kelas MK. Polisi ngancang ngamankeun MK Salasa 26 September 2023 sonten. Wakil Kapolres Cilacap menyebutkan tersangka tuluy dibawa ka Mapolres Cilacap pikeun panalungtikeun leuwih. Sementara eta motif pelaku pikeun ngalakukeun panganiayaan eta kusabab korban gabung sareng geng mahasiswa sanes. Polisi ngajentrekeun pihakna bakal neruskeun proses eta perkara sanaos kitu proses hukum anu dilaksanakeun masih dipandu ku UU Sistem Peradilan Anak. Nepikeun ka ayeuna polisi masih nalungtik perkara eta. Kungsi aya di lokasi bullying jeung orang babarengan jeung Rahel jeung April jadi saksi anu ningali bullying siswa kelas 8 SMPN 2 Cimanggu. Dupi anjeun tiasa ngabejaan orang naon sabenerna kajadian nalika bullying lumangsung. Palaku nendang jeung nenggel korban nepi ka tatu, sanajan korban nyeri palaku neuleukeun kalakuanana. Urang jeung baturna nyoba misahkeun tapi meunang panjeman ti palaku. Aya warga sabudeureun sakola anu ngabantosan korban? Teu aya sabab sakola sepi. Motif palaku ngalakukan kitu Sakanya kuring korban hayang nyobaan sosialisasi jeung murid sakola sejina tapi palaku teu narima. jadi korbannya teh di kelas. Muhun. Nah, palaku sering ngalakukan hal anu sami di sekolah. Nya palaku teh katelahna budak bader. Muhun hatur nuhun pisan kanggo pernyataan. Muhun pamirsa eta kasaksian para saksi. Sanajan kitu tersangka teu acan ditangkep sabab anjeunna masih alit. Tersangka dititipkeun di ruang trauma Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Dina pamariksaan para tersangka oge dibarengan ku kolotna masing-masing.